Kalau isi patahunan leuwih anu ngaruncang diri-dirina nu sakiwari. Rek muru luluhung tujuh meliwat ke Pajajaran. Bongan hayang pulang nanti. Padung dengan jeung usikna pangancikan. Pun sampun. Sadulur. Kelompok seni Sunda Karinding Sadulur kembali mengadakan kegiatan kemah dengan tema The Reunion, ngaruat budaya, ngaraut asmana, ngarawat kasajatian pituin Sundana, sangkan layut kagustina, deket jeung alamna, dalit jeung sakumna makhluk di alam buana, ngalarapkeun karinding kana diri, pamugi jadi cukang lantaran, pikeun karahayuan, hirup manjing hurip, karasa kurasa rumasa diri sangkan nyanding. Dan kali ini bertempat di wisata pemandian air panas Citiis 2, Cikasasah pada Kembang pada tanggal 20 sampai dengan 21 Juli 2019. Kegiatan ini merupakan yang kelima kalinya digelar oleh Karinding Sadulur dan diikuti oleh sekitar 40 orang lebih yang terdiri dari lingkar sekar atau lingkung seni Karinding yang berada di bawah naungan Karinding Sadulur. Panitia camping dan peserta berkumpul membentuk barisan, menyimak maksud dan tujuan diadakannya acara ini. Setelah itu, panitia pun segera memberikan instruksi untuk segera mendirikan tenda, karena pada saat itu diguyur hujan yang cukup deras. Namun, tidak mengurangi semangat untuk terus melanjutkan kegiatan, hingga tak terasa malam pun tiba. Dengekon, rasakeun, dulur-dulur, sakabe dulur. Alam urang, pawenangan, manjing bagja, telaksana. Tapi geuning, kanyataan, alam urang, pacengaran, nu ngaraja, pangrajana, nu balangsak, beuki rasa. Pada malam hari, kegiatan camping dilanjutkan dengan pemberian materi satu persatu tema yang disampaikan. Dimulai dengan fenomena berkesenian zaman sekarang yang disampaikan oleh Andi Kusmayadi, seorang seniman multitalenta yang aktif di berbagai komunitas. Kemudian dilanjutkan oleh Ahmad Syah Timutia, seorang seniman teater yang sudah sangat berpengalaman dalam bidangnya. Pembekalan materi tentang berorganisasi dalam berkesenian. Kemudian dilanjutkan oleh Falhan Bahsyah, salah seorang musisi asal kota Tasikmalaya yang memberikan motivasi dan pengalamannya dalam bidang mengolah musik yang epik dan dapat diterima oleh masyarakat dalam bentuk apapun genre musiknya. Tak ketinggalan, pemberian materi dari Edoy Ngalagena selaku Kepuh Karinding Sadulur yang menyampaikan lebih detail tentang filosofi dan fungsional Karinding. Kemudian dilanjutkan oleh Kang Sonet dari Karinding Sadulur yang lebih menjelaskan tentang pengaplikasian dan melarapkan filosofi Karinding dalam kehidupan sehari-hari. Memang kas kawanoh kurang sadayana, kas kaulina kurang sadayana, yang karena aranjuna anu kasebat ahli di bidang sewang-sewang, yang mana penelitian di dalam ieu orang biasa berhadapan langsung di nararaga diskusi budaya. Rasa-rasa geus teu betah. Ayeuna isu pagi itu rek ubah itu jadi masalah. Seni berarti enak. Ieu ka sebat seni. Asa. Oke, endah. Karena ini produk seni rupa, ini kriya krami, kriya krami gitu kan. Tapi beda mau ningali ieu, tah ieu pasti endah. Karena bersih. Kang Ostin Kuring mah teu aya dosa di dunia selagi itu adalah sebuah usaha untuk perbaikan. Sekalipun sholat atau puasa, tidak ada dosa selagi kita itu adalah usaha untuk melakukan sebuah perbaikan. Da Karinding kan masuk salah satu alat musik oge anu kasebatna biasa jantan produk ya gitu ya, biasa jantan produk tidak cuma produk pertunjukan tapi juga produk karya ya lamun misalnya penulis mah nyeun buku pelukis mah nyeun lukisan kan bagaimana urang ke kedah
gaduh karya gitu ya. Sepados eta teh biasa janten kumaha ya. Cekelan urang gitu nya. Kan sadayana kedah biasa ngabedakeun mana ahli mana tukang. Kumaha gawean ahli, kumaha gaweana tukang. Ngalawanan sifat anu tadi tina sosial supaya jadi berkesenian teh anu bener-bener ngalur. Ini apa ya nya? Ini di sana. Boleh. Kamu jaga kayaknya. Setelah penyampaian materi berlangsung, sampai tak terasa waktu istirahat dari rangkaian acara malam pun tiba. Pada waktu pagi hari, seluruh peserta camping bersiap-siap untuk melaksanakan prosesi istrenan anggota Lingkar Sekar, yang mana belum diresmikan oleh Karinding Sadulur. Sunda urang sarerean lohong ajen wibawa leber wawan nenjeng raksa laki sadaya. Untuk lebih mempererat tali persaudaraan, setiap peserta istrenan diwajibkan untuk saling berbagi sarapan dengan sesuap nasi. Sunda urang sarerean lohong ajen wibawa leber wawan nenjeng raksa laki sadaya. Sunda Karena ada beberapa peserta yang tidak mengikuti persyaratan istrenan, akhirnya dengan sukarela dia menceburkan diri ke kolam air panas, lengkap dengan pakaian yang dikenakan. urang Sunda sadayana geten rumawat pusaka urung tangtung tur laksana udang Sunda sadaya urang Sunda sadayana jajar budaya. Tiba saatnya bagi para peserta untuk diistrenan atau diresmikan. Tampak suasana haru mengiringi selama prosesi istrenan berlangsung. Urang Sunda sadayana geten rumawat pusaka urung tangtung tur laksana udang Sunda sadaya urang Sunda sadayana jajar budaya raksukna ngajadi luar biasa lamun guyub sadayana. Sunda urang sarerea urang Sunda sadayana ulah kasili kucunti wani hirup sampai Sunda urang sarerea urang Sunda sadayana ulah kasili kucunti wani hirup sampai mati. Untuk menambah kebugaran di pagi hari, semua peserta Karinding Camping Sapeting di Reunion mengikuti senam yang kemudian dilanjutkan dengan games kekompakan. Urang sarerea lohong ajen wibawa leber wawan nenjeng raksa laki sadaya. Sunda urang sarerea lohong ajen budaya leber tata nenjeng riksa hirup urip sarerea. Urang Sunda sadayana geten rumawat pusaka urung tangtung tur laksana udang Sunda sadaya urang Sunda sadayana jajar budaya raksukna ngajadi luar biasa lamun guyub sadayana. Sunda urang sarerea urang Sunda sadayana ulah kasili kucunti wani hirup sampai Sunda urang sarerea urang Sunda sadayana. Ini cukup menarik dan perlu dukungan banyak pihak karena memang ini membangun karakteristik generasi muda. Tidak hanya sebatas penguatan terhadap skill bermain karinding atau kesenian, tapi juga pada wilayah mental dan intelektual. Karena ada pemberian materi, itu kan wilayah intelektual. Ada pemberian materi tentang rasa, itu pada wilayah mental.
bahkan ada hukuman-hukuman dan yang lainnya. Harapannya ya teman-teman yang ada di bawah binaan Kasalur ini itu lebih peka sosial, lebih solidaritasnya tinggi, karena sekarang ini zaman milenial itu lebih membangun individualistis dan pragmatis. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan semacam ini itu lebih membangun kembali rasa solidaritas, rasa kebersamaan. Sampurasun sing kuring ngawilujengkeun sukses kangge karinding sadulur anu parantos nyelenggarakeun karinding camping Saputing jilid 5. Sing kuring miharep kateurehan-teurehan karinding terus berkreativitas, terus berkarya, kudu sumebar nepi ka mancanagara. Sukses kangge karinding sadulur. Mantap. Alasan dina agenda Tonggeret ieu nyata karinding camping Saputing jilid 5 nyana tema teh de reunion, maksudna hiji temu Pamprok Jonghok, Patepang Rarai, Patepung Lawung, Jabung Tumalapung ngahijikeun deui rasa anu harita kungsi aya pase kalangkung. Jadi intina mah ngareunikeun rasa urang, kasono urang, kamelang urang, berbagi didinya sanes kanten hal-hal mengenaan anu naon janten cukang lantaran urang nyata karinding urang ngaluar sadaya. Mohon mudah-mudahan kapayuna urang senantiasa langkung saged, urang senantiasa langkung daria, langkung reueus, langkung deudeuh kangge ngokolakeun diri utamina urang ngajagi kasajatian diri, ngaruat budayana, ngarawat asmana supaya kasajatian urang teh tetep aya dina karahayuan. Mudah-mudahan ku acara ieu janten cukang lantaran panambih sumanget kangge sadayana ngokolakeun da sanes kanten ieu teu tiasa tingalira kedah kum sasarengan. Dan kegiatan ini pun menjadi tanda telah selesainya beberapa rangkaian kegiatan karinding camping jilid kelima. Semoga acara ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk para penggiat karinding dimanapun, terutama untuk kalangan muda, supaya jangan malu menjadi jati diri orang Sunda dan tetap semangat untuk melestarikan budaya tradisi masyarakat rata-rata Sunda. Saya Edi Gembel, selamat untuk teman-teman karinding sadulur dan lingkung karya seni karinding untuk acara karinding camping Saputing jilid kelima. Semoga acaranya sukses dan bisa ngasih banyak manfaat untuk teman-teman karinding semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan karinding sadulur dan lingkar sekar, saya atas nama musisi peduli Tasikmalaya mengucapkan selamat dan sukses untuk acara karinding camping Saputing jilid 5. Sukses, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimo dari Marka Merah. Selamat untuk karinding sadulur dan lingkar sekar dan sukses untuk acara karinding camping Saputing jilid 5. Mudah-mudahan karinding sadulur semakin jos, semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Riswandi, Ketua Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya, mengucapkan selamat kepada karinding sadulur dan lingkar sekar yang tengah melaksanakan karinding camping Saputing jilid 5. Semoga sukses, lancar kegiatannya dan Tasikmalaya makin jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedan dari High Quality Production mengucapkan selamat kepada karinding sadulur dan lingkar sekar untuk kegiatan karinding camping Saputing jilid 5. Semoga acaranya lancar dan sukses dan berkelanjutan. Sampurasun, saya kurang esok di karinding kios. Bade ngawilujengkeun ka karinding sadulur, nu bade ngagelar acara karinding camping Saputing, mudah-mudahan sukses. Alhamdulillah karinding sadulur sarehat sadayana. Edan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kepala wargi karinding sadulur sadayana ngawilujengkeun anu bade ngalaksanakeun kegiatan karinding camping Saputing di Gunung Galunggung daerah Citiis. Mugia aya dina kalancaran tur aya dina panamtaian Allah Subhanahu wa taala. Anu kegiatan ieu mugia nya manfaat tur aya sapaat.
Kade umat sintaraptinya ulah yang ngelamun pamali sakali deui kakarinding sadulur wargi-wargi sadayana mangga wilujeng sing sarehat sadayana uing deui salamet bagi kamulian masing-masing kegiatan anu saeu mudah-mudahan teras biasa dilaksanakan tiap tahunna kegiatan karinding sadulur menginspirasi keren best pokoknya mah ngamulit daya eureuna ulah kaca ager nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng ka CS di Karinding Sadulur. Selamat menunaikan ibadah Karinding Camping Sapeting. Semoga semuanya lancar, silaturahmi dan ajar terus jalan main ka. Sampurasun wilujeng memukia tungsukan sar segarupina kangge Karinding Camping Sapeting jilid 5 Karinding Sadulur sareng turun itu lingkar sekar nya wilujeng pokona masing rumsulang sar segarupina hatur nuhun sampurasun. Kanggo barudak Karinding Sadulur sukses kanggo acarana yang ke Karinding Camping Sapeting ending kaping 20 sareng 2 hiji. Rahayu panjang teras, mudah-mudahan nampi tiasa teras nampi anggota tiasa teras kembang gendeng dari napak kopi. Wilujeng milangkala kangge Karinding Sadulur anu kalina tetep midang tandan makalanan sukses kangge kasalur di abah otot tiada cara mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abe dari Demanda Drama. Ingin ucapin selamat dan sukses untuk Karinding Sadulur dan Lingkar Sekar untuk eventnya Karinding Camping Sapeting Jilid 5. Sukses selalu. KKS 5